Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh Allah Ta'ala, sanastadrijuhum, bakal ngeser-ngeser kaula atanapi nyungkun kaula ka itu kaum. Aena drijuhum, tegasna nyungkun kaula ka itu kaum. Fidzalika, dina itu layaskurun ni'am, syai'an saeutik pasai'an mangka saeutik. Hatta na'khudahum, sehingga nyiksa kaula ka itu kaum bagtatan tingkahna kaget. Min haitsu la ya'lamuna, tina sakira-kira teu nyarahun eta kaum annahu kana yen sa'nyana itu dalik eta istidrajun panyungkun wa makarun jeung pangakal-ngakal. Aela yasuruna, tegesna teu nyarahun itu kaum, teu nyarahun teh teu ngarasa maksudna. Bidzalika, kana itu istidraj, ya annahu karana sanyana Gusti Allah eta ya khuduhum nyiksa Allahum ka itu kaum bagtatan tingkahna kaget. Masih kene ngabahas hikmah Ibnu Athaillah anu ka-65. Permasalahanana jalma nu meunang nu alus tapi manehanana nentang Allah, teu syukur ka Allah. Pamasihan ditamahan terus ku Allah, padahal manehna ka anu geus dibikeun ge teu syukur begitu. Dengan kata lain, nikmat nu geus dibikeun ge manehna ku manehna teu digunakeun di jalan Allah, tapi Allah malah nambah terus tak gitu. Dagang untung terus, padahal zakat getara nasorukeunana ge salah, malah salat kaliwat. Ceuk kamari tah lamun kitu teh kudu sieun ulah kalah atoh. Mun salat subuh kaliwat da kaberangan beutingna tas ulin ari ilit ka pasar bati ngagedean. Kuduna masieun mun kitu teh ulah kalah atoh. Atau ngarasa hebat, aing mah cacakan teh salat subuh ge bati ngagedean terus. Atau moal robah laku dari kitu. Tah mun kitu teh kudu sieun ceurik mah. Datang ka pasar bati ngagedean teh ceurik, Gusti sieun teuing ieu paparin teh panyungkun. Da kanu geus dipasikeun ge abdi teu syukur, kalah ditamahan deui terus abdi teh. Ori ieu mah kalah atoh pan. Tah ceuk kamari ti ditu ye nya. Nu mantah kudu sieun. Sabab ceuk di dieu sanastadrijuhum bahasa. Uing mere terus ka manehna teh ngeser-ngeser.
nikmat nu geus dibikeun teu disyukuran malah ditambah deui. Tah eta nikmat panambah teh eta teh ngeser-ngeser ngadeg-ngadeg ngadeuketan kana siksa Allah. Mun merena loba ngeserna gancang. Mun masihanana Allah saalit ngeserna laun. Ari kana jurang mending gancang mending laun ngeser. Kisah kana picilakaan menuju picilakaan lempang mending gancang mending laun. Tumpak motor nyaho rek dikusruk mending gancang mending laun kisah. Nah gitu. Ya mau atuh motor gancang nyaho rek dikusruk gitu. Bodoh pada teh. Nu matak nu bungah dina panyungkun ti Allah teh eta jalma nu bodoh hatena. Jadi cek bahasa sederhana mah teu paham kana ilmu anu samar, nu lemes. Da ye hikmah nu ka-65 teh termasuk ilmu anu lemes ieu teh Pak. Ilmu nu kapanggih ku hate nu panglemesna ku sir. Nu matak nu barodo hatena mah moal paham nepi ka dinya. Atoh we dari teh zakat tara salat ge maju terus usaha. Awak cagur kalau mungkin cagur awak hari tukang zakat salatna getol tahajud getol usaha tibubur alik awak gering duit tepati loba ayah menang batis saeutik riweuh hari itu anu teu mau kana balik ka Allah walah eta pan aya nu usul ajengan teu kaharti ieu teh cenah hirup teh kunaon cing teh merubah tur tara zakat maju terus tara rugi bari uing dagang hayam cenah teu payu cenah sok salat duha aya naraskeun gitu kabitanya cing teh ku rezeki nu dibikeun ka jalma nu tara salat itu eta belas bodoh Pak mun pinten mah abdi mamung ajengan dibere terus padahal salat tara mending keneh abdi mah digetolkeun salat rezeki cukup lah begitu. Ya mah juga nu kabita nya aing kudu nurutan sugan eureun salat. Balas bodoh eta teh Pak. Bodoh naon? Bodoh sir. Hate teh pan bodoh hate teh beda-beda. Air bodoh qalbu, bodoh ruhu, bodoh sirru. Dari kitab hikam Pak, dan catatan musonib anu timbul tina hate tina sirna eta musonib. Nah, ilmu nu kapanggih ku sir sebagianna ku musonib dicatat dina ieu kitab. Jadi kitab hikam. Cara mengikeunana kana ilmu sir nu ieu ibnu atau ilah dicatat. Itu panjang kieu Ibnu Athaillah mah eta nu kurungna ngumpul tah. Ngan kulantaran ngahartikeunna rada sulit disarahan ku santrina Abdullah bin Hijazi anu ngaran kitab hikamna sarahna tah. Mata cek Abdullah bin Hijazi uing ngaran kitab hikam teh ieu teh rek nyurah dawuhan Ibnu Athaillah. Tah kitu. Rek nyurah, rek nerangkeun ilmu nu kapanggih ku sirna Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah teh waliullah. Mufti madhhabain gelarna ge Ibnu Athaillah. Pinter ilmu zahir, pinter ilmu batin. Dina ilmu zahir mufti, dina ilmu batin mufti. Aya nu pinter ilmu zahir, bodoh ilmu batin. Aya mah Walotok Johar Maknun Ignapatul Wahab ditambul. Hari apal Allah teu apal. Teu apal muhadharah acan. Aya nu pinter ilmu batin, bodoh ilmu dohir kawa Syekh Gojwini. Dina ilmu tatalaran dohir mah teu pati paham. Da anjeunna ge sok ngaos ka Imam Ghazali. Tapi lubah ka ma'rifatan Imam Ghazali ge ngaguru ka Syekh Gojwini tuh Pak.
Coba rimakrifat ka Allah man teu ta'alluq kana ilmu tatalaran, kecerdasan otak teh nu cerdas otakna berarti hebat maripatna henteu Pak. Malah nu cerdas otakna begu banget hatena. Orang Amerika lolobana muslim atau anak Yahudi. Nah, otakna mah palinter tapi hatena begu kacidah. Pinter otakna bodoh hatena nu kitu ngaranna. Lo mantak nu loba sukses urusan dohir dunia na wungkul, urusan agamana teu beres. Dengan kata lain mah di dunia jadi raja, di akhirat jadi gemel saten kitu. Rijal mukmin mah kudu jadi raja dunia akhir. Oh, Ibnu Athaillah mah otakna pinter, hatena pinter. Matak disebut nage mufti madhabain. So, saking pinterna. Tasawur musannif ti dieu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah ngeser-ngeser ka eta kaum nu tara syukur ka Allah padahal nikmat diberi terus ku Allah. Ngeser-ngeser ka mana? Ngeser-ngeser kana siksa. Apa-apa gubrok we cilaka. Anu banget ka dituna, bari teu sadar dirina. Teu sadar dirina teh rek cilaka. Bunga we. Nah, aing teh salat ge geuningan majar ceuk ajengan takwa teh mata gampang kana rezeki geuning. Tah dipake ngalawan malah. Geuning aing salat ge tara rezeki malah aing jeung ajengan oge. Oh, kan pake hujah. Balas bodoh eta teh padahal anjeunna dibere so teh eta teh ngeser-ngeser kana cilaka. Kurang apa lamun hege ayeuna lempang keur menuju jurang? Eta kudu ceurik urang teh hoream sabab asup ka jurang. Eta mah bunga mau dipake ngahujah ka batur. Saking bodohna hatena tah kitu. Saean pasaean, saeutik. Kan salabah ge saeutik. Mimitina tinggalin berjamaah sarakaat. Kadienakeun mah tinggalin 2 rakaat. Ngeser-ngeser. Jadi itu memang teh jangan ditinggalin malah mah kakapungan tinggalin ge. Berjamaah kene. Kadienakeun tinggalin sarakaat. Kadienakeun deui mah teu kabagean berjamaah. Terus buki dia. Malah akhirna mah sisi walungan salatna ge. Geus poho berjamaah jeung Rasul teh geus poho. Sisi walungan lalu batu make hujah sagala cenah sisi batu ge penting mah salat we cenah sisi walungan oge. Teu apal ka dituna mah akhirna mah bejakeun ka sisa labah zakat kitu. Mun domba sakieu kudu kaluarkeun sakieu bejakeun. Ya heula cenah euy dihitung heula mimitina mah kitu. Dipikir-pikir dihitung wah loba ngalut ya mun dianturkeun. Lembar tah teu nya. Bejakeun talatahkeun deui ka salabah. Oh. Zakat itu teu keneh. Beuki tarik Rasul teh. Akhirna maca Rasul sisa labah munafikin. Wah, geus digitukeun ku Rasul cori ka karah. Bari nuntun doma ya cenah geus teu ditarima geus diponis munafikin salabah. Oh kan gitu ari geus disebut dicap ku Rasul munafikin bisa balik deui. Lamun geus masuk ka daerah laknat geus teu bisa balik deui. Matak wilayah teh ka begitilu wilayah aman, daerah wilayah Allah. Aya wilayah istidraj, aya wilayah laknat. Urang menang nikmat teu disyukuran. Ku Allah dibere deui terus nikmat mah. Tah eta geus di wilayah istidraj, pindah tina wilayah aman dah. Lamun urang teu sadar mah terus we. Terobah-robah akhlak urang teh.
syukur terus nikmat ditambahan terus teu mikir-mikir. Bapak aing mah mun cek urang teh mah bageur teu salat ge taragurah-geuruh ka aing teh. Teh gitu mah. Ari lila-lila mah ka dieu dicabut deui ku Allah teh. Teu balik keneh wae. Dibere teu balik ka aing cik Allah. Dicabut teu balik keneh wae. Nah, geus kitu. Lamun geus kadua ka dibere deui, tah eta wilayah istidraj, dicabut deui. Tah eta geus wilayah laknat. Di mana geus masuk ka wilayah laknat mah geus teu bisa asup kana wilayah Allah. Di mana dilaknat mah geus ditulung ku Allah. Nu matak akhirna sangsara dunya akhir man ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah bahwa minal mal'unin. Sajal manu seset urusan dunia, seset urusan akhirat, dilaknat ku Allah eta teh Pak. Jal manu dilaknat ku Allah mah neangan duit teu becus ibadah mumul. Teu dunia teu akhir. Alhamdulillah. Eta geus di wilayah anak mes balik deui. La yash'uruna bidzalika. Teu arah pahaleun teh eta kaum teh. Kana naon? Kana yen eta teh istidraj. Li annahu ya'khuduhum baghtatan. Disebutlah istidraj teh karena Allah Ta'ala akhirna mah nyiksa ka manehna. Nu tadi dibere, akhirna mah teu dibere. Akhirna mah da geus bendu Allah Ta'ala. Itu. Nu tadi mah keur waktu di wilayah bendu Allah dibere masih kena ditegor ngaranna. Ngan panegorna nu alus. Teu balik keneh wae cabut deui pamerena, ditegor kun reda goreng. Dahilul maujudatna. Berarti ditegorna teh kunaon? Ku baliat. Teu balik keneh wae, geus diasupkeun ka daerah laknat. Tah gitu, Pak. Jadi orang kudu terang, orang di wilayah mana nya teh aya. Cisok, introspeksi diri. Nah di wilayah aman, nah di wilayah istidraj atau di wilayah laknat. Maka kalau orang tukang dosa ke Allah, tapi Allah mere rezeki, Allah loba ka urang. Sing ingat panyungkun. Teguran bisi tiba ka daerah laknat. Kudu alus. Teu balik keneh wae kudu dibere, engke kudu goreng, dicabut engke masih sangsara. Balik ka Allah geus sangsara. Aya balik. Iya mah geus dibere nu goreng ge, teu balik keneh wae. Dirugikan usaha kalau yang dengan dukun kalau itu mungkin makbul di Allah. Wah, ya mah akhirna mah terus asup ka wilayah laknat. Hese geus teu bisa balik deui eta. Matak aya anu salah tara balik deui, aya. Sok bandungan, Pak. Jalma salah nepi ka maot teu balik deui, salah terus beuki ngagedean salahna hirup. Jalma teh anu salah tapi beuki bener. Nah, eta mending eta. Salah beuki bener. Kok malah geus bener keur beuki ngaalusan mah. Iya ya, aya anu jalma tiba kana salah teu balik deui kana bener terus beuki kolot beuki ngaco salahna ka cidak. Eta wilayah laknat eta mah. Urusan dunia sangsara, urusan ibadah ge teu bisa beuki ngaco hirupna. Waduh eta mah. Eta mah sangsara dunia akhirat nu disebutkeun sabahlala hartina teu dunia teu akhirat. Batur mangleuheung babaladung tunggu dipaduk catang dirempak teh itu barijeun sagala loba urang sagala eueuh barijeun tunggu dipaduk catang dirempak. Ieu mah eta mah sabahlala disebutna teu dunia teu akhirat. Di dunia ripu, di akhirat ripu. Betul melong di dunia geus meunang kanikmatan tina sagala-gala da geus sagala di lajur nafsu. Asup ka akhirat teh hanyat-hanyat ge tina neraka. Loh masa. Ari urang di dunia ngaduk-duk ibadah, tarang nepi ka hideung datang ka akhirat teh hanyat-hanyat tina neraka. Walah cilaka di akhirat eta mah.
paur aya ibadah panyiksa mata kudu sing ati-ati pikeun jalma nu pinter mah Pak ya perkara nu alus teh aya nu dohirna alus hakikatna goreng aya nu dohirna goreng hakikatna alus aya nu dohirna alus hakikatna alus aya nu dohirna goreng hakikatna goreng kan deka bagi opat perkara teh mah matak ahli makrifat mah teu ningali dohirul maujuda ciri nak waliyullah mah ningali makhluk tara ningali dohirul maujudatna tapi ningali kana sirrul maujudat kana hakikatul maujudat ciri waliyullah beda jeung mahjubin tak kitu bedana arifin jeung mahjubin arifin mah ningali kana dohirul maujudat tak mun keur salat asa deukeut ka Allah namun tiga burus karena doraka teu inget ka Allah gitu. Beda yang arifin mah tiba karena taat syuhudul minnah. Tiko sewad karena doraka tajalli karena jalal Allah. Tiba karena alus hatena, tiba karena goreng ge hatena mah eling ka Allah. Kumaha cirina jalma nu tiko sewad karena dosa tapi hatena eling ka Allah. Tibuburannya pindah tina salah karena tuluy to matak nu salah ku Allah dibisakeun tobat eta nu salah teh nu eling ka Allah moal jadi bahaya tiba kana salah ge ari eling mah ka Allah nu bahaya mah teu eling tina taat nepi ka Allah tina maksiat ge nepi ka Allah sabab eling terus ka Allah ye boro-boro maksiat taat ge teu eling teh dina taat asa hebat dirina tenyangsi kana yen ieu teh nugrah ti Allah taala atawana mun keur taat asa deukeut ka Allah mun maksiat mah poho ka Allah arifin mah teu keur taat tajalli ka Allah keur maksiat ge tajalli ka Allah keur maksiat tajalli kana jalal ari keur taat tajalli kana jamal matak ari taat jeung maksiat mah kelir hungkul kabeharana ge jadi jalan wusul ka Allah tina taat wusul ka Allah tina maksiat ge wusul ka Allah tuh matak iman namahan terus batur matak iman teh aya nu namahan terus seperti para waliullah nu tadi jeung arifin para nabiullah aya nu ngurangan terus aya mah munafikin aya nu sok namahan aya nu sok ngurangan sakapeung eta mah awamul mukminin jalma nu iman ngan barodo dina kaimanan tah kitu mata ari arifin mah dina keur maksiat taat teh fala farqo bainahuma bedana antara maksiat jeung taat teh tajallina ka Allah taala teh bukan bisa dicirikeun dina taat teu ngarasa hebat dirina sabab syuhudul minnah da eling ka Allah dina taat dina maksiat oge henteu mata kalian terlena dina doraka pedah ieu doraka dohirna tapi hatena mah tajalli kana jalal Allah taala geuwat teu betah cicing dina maksiat teh sabab eling ka nu dina maksiat betah eta nu teu eling ka Allah mata kurang lamun tiba kana dosa kaasup nu eling kaasup teu eling urang teh namun teu eling tayangeun pindah tina salah teh betah malah atoh di dinya tapi lamun anu eling maka Allah dina maksiat teh teu betah buru-buru minta tulung ka Allah hayang dipindahkeun tina salah kana bener mata tibuburannya pindah tobat ngaran tobat tina dosa atta ibu minadzambi kaman lada bala nu tobat tina dosa seperti jalma nu teu boga dosa maka keur arifin mah antara taat jeung maksiat teh ya bedana naik terus derajat imanna betul mun taat naik ka hadrat Allah liwat pintu syukur liwat pintu syuhudul minnah lamun tiba kana maksiat balik ka Allah naik derajatna liwat pintu tobat da waktu orang mangan dibagi opat
nikmat baliat, taat maksiat, ngan sakitu. Ayeuna keur meunang nikmat, keur meunang baliat, keur meunang nikmat, kawajibanana syukur, balik hate ka Allah tina nikmat liwat pintu syukur. Naik derajat sabab eta nikmat. Nikmat teh bareng naon? Jeung maksiat. Nah, lamun maksiat kudu kumaha? Balik ka Allah rieling mah tina maksiat liwat pintu tobat. Tobat balik ka Allah, nepi ka Allah tina maksiat, nepi ka Allah liwat pintu tobat, tina taat balik ka Allah liwat pintu syuhudul minnah. Tina nikmat liwat pintu syukur balik ka Allah. Tina baliat rugi dagang ge balik ka Allah liwat pintu sabar. Jadi rugi dagang beuki deukeut ka Allah, untung dagang beuki deukeut ka Allah. Ulah sawalikna boro-boro rugi, untung ge teu deukeut ka Allah tah ieu. Nu bahaya mah. Aduh. Wakila jeung diucapkeun naon numidduhum mere kaula ka anjeun. Numidduhum mere kaula ka itu kaum bin ni'ami kana pirang-pirang nikmat. Wa nunsihim jeung mohokeun kami ka itu kaum asyukra kana syukur alaiha kana eta ni'am. Nah, jadi aya anu diberi nikmat tapi teu syukur. Iya buktina dalilna ti Allah. Itu nu teu syukur diberi nikmat. Kapan janjina mah ti Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Tapi ieu mah kufur ge teu diberi siksa ku Allah taala. Dina dohirna apa? Mana cenah? Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Si eta dagang taraja kabeh untung terus. Dohirna hungkul teu disiksa, padahal hakikatna mah disiksa. Sabab eta paparin teh keur ngeser-ngeser kana siksa. Hakikatna siksa, dohirna alus, hakikatna goreng. Tak gitu. Maka anu dohirna alus hakikatna goreng. Ibadah tapi hatena keria jeung ujug. Dohirna alus hakikatna goreng. Gitu. Aya nu goreng tiba kana maksiat tapi tobat balik ka Allah. Dohirna goreng hakikatna alus. Maka tiba kana maksiat kalau Allah ngabisakeun tobat mah jadi bahaya mah. Nu bahaya mah tiba kana maksiat betah dina maksiat Allah teu ngabisakeun tobat. Eta nu bahaya. Maka urang ngadua ka Allah mah dina sabada tobat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Itu kan mugi-mugi Gusti ngaluskeun kana seluruh urusan abdi ujung-ujungna akibat teh ujung-ujungna apa? Atanapi hakikatna gitu. Mun ngadahar jamu pahit tapi ku Allah dicageurkeun eta pahit teh jalan kana cager alus atau goreng Pak. Ieu mah ngadahar anu nikmat. Itu naon sirop, kan saemer sirop. Ari isuk teh bisa hudang. Ini ka dokter ka ditu. Penjeri patuangan. Eta alus atawa goreng ieu Pak? Dohirna alus hakikatna tak kitu Pak. Ujung-ujungna teh akibatul umur teh. Muga-muga Gusti urusan abdi boro-boro anu sae dohirna nu awon ge muga-muga hakikatna tah kitu ngadua teh Pak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Di atas tawab. Ora cenah ka Mekah na ge henteu.
Doa nalika urang muraqabah ka Allah. Ari muraqabah teh naon? Kayakinan nu tembus kana rasa. Eta muraqabah. Ngintip hartena. Ucing ngintip beurit cisok. Sok culang cileung tara. Oh ya ucing ngintip beurit culak. Lain ka ngintip beurit culak cileung. Ari ngintip mah antang ningali. Keur ningalikeun beurit bijil tina lian. Tang. Eta ucing keur ngintip beurit antang ningalina. Hartina naon? Muraqabah teh anggerna ya yakinah teh nu tembus kana rasa. Allah taala teh ditekadkeun kasifatan kunaon? Ku ningali. Tuluykeun kuring rasa ditingali ku anggerna rasa ditingali muraqabah ngaranna. Nalika kitu ngadoa ka Allah, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Tah kitu. Ulah ngadaguan tawaf ka Baitul, tumpah kepala lagi henteu. Itu jadi henteu nganu anak yang bener. Ari tawaf teh muraqabah, urang teu ka ditu muraqabah we teh ka Allah. Asal ka doa tas ngaos Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Boro-boro disandiakeun ci kopi ku pamajikan balik ngaji sanajan dicarekan ge muga-muga we ujung-ujungna alus. Nah gitu. Hartina akibatna tina eta perkara teh jadi alus. Pada balik ngaji dicarekan ku majikan rek eureun ngaji. Oh, ada akibat dicarekan ujung-ujungna mah alus. Dicarikan sote kunaon ngaleod heula tas ngajina ka mana dae kari balik teh asar ka ditu teh padahal palen pamajikan lohor angusna heuh digelendeng atuh ori nyalahkeun ka batur aing tas ngaji dicarekan urang teh bener teh ngaji dalil hujasab satoh eta juga itu sok dibela salah mah di diri sorangan ya aku kurang itu kalau ka dibela ya nusok ngabela bener nusok ngabela salah teh sia mu tilu perkara nu jadi sabab suul khotimah sabab nu pangbadagna ngan tilu goreng panungtungan hirup teh naon teu kabawa iman Islam. Sababna naon tilu hiji wanian kana dosa. Tak ulah wanian teh. Alus mun kana dosa teh regog. Aduh aing teh ari henteu hayang, ari ini duraka. Alus. Teu wanian teh gitu teh, Pak. Tiba we kana dosa tapi bari ceurik dan salah, Pak. Namatak tibanangan sekali isuk man teh deui. Da belajar tina kesalahan. Lamun korgog-grogogan tapi isuk tapi aya nu gawe dosa, isuk migawe dosa, isuk migawe dosa deui. Eta mah menginjak lubang yang sama. Beugug teu mikir. Geus puguh ti porosok kamari ari isuk ditincak deui mikir. Tah hiji. Mentak ulah wanian teuing kana dosa. Lamun urang kana dosa teu pati wani, eta teh ciri aya iman dina hati. Lamun teu mikir-mikir, atoh we malah migawe dosa teh. Surah jeung bunga nganyerikeun indung bapa teh, ulah mending atoh. Ulah eta teh ya iman. Salah kahiji wanian migawe do. Bahasa anu sederhana mah Pak, rampus kana dosa. Terang ari rampus teh. Belah kana dosa teu dipilihan, saya gua teu dipigawe gitu. Hiji rampus kana dosa jadi sabab suul khoti goreng hirup panuntungan. Itu kedua. Menjadi sabab suul khotimah teh sok ngabela perkara anu salah tah ieu. Eta sabab suul khotimah. Sok ngabela perkara anu salah. Geus urang salah dibela ku urang. Ari ngaran salah mah boro-boro dibatur di diri sorangan ge tong dibela entong Pak. Lah maneh mah euy.
Ari ngaji mah getol sia ngarubah kalakuan. Eta teh dibasakeun ku pamajikan urang, daekan ngaji mah. Ngan eta akhlak teu robah-robah. Ulah dibela, Allah gandeng ulah sekolah bohong, ulah kudu atur, syukur nya bener da cek uing ge kitu diri kuring. Ngan ulah nyalahkeun ngaji, pedah kuring teu daekeun bener. Cacak ngaji teu daekeun bener, ngomong ngaji eureun. Edan ngaji eureun apa. Tak kudu gitu. Tapi pamajikan dibenerkeun kurang, oh bener eta. Nah gitu. Eta nu kadua Pak, sabab suul hatimah. Eta kula Pak, mun batur moyok ka urang. Lah da ceuk aing ge teu alus ieu diri teh ieu teh. Ku batur dipoyok. Heeh Kang, syukur poyokan terus sugan we jadi bener. Tah dulu begitu. Ieu mah kalah dibela sia ge osok. Ka aing we bisa ngobrol cenah. Eta ngabela ngaran begitu. Kalau mau dibatur dibela, naon untung nak batur nu salah ulang nu kabela, ulah. Betul kalau melayan lu datang minta tolong sim kuring mikir heula, kadi heula urang tanya bisi salah sebabna. Boga masalah cenah Kang di kejaksaan geus kieu kadi heula sim teh. Kami sepupuh tak kakara. Hari kitu mah urang ngabela salah bahaya keur urang. Nu katilu putus asa. Putus asa teh jadi sabab suul khotimah. Frustasi lah cek bahasa orang putus asa teh. Kumaha Pak di frustasi ini? Iso pedah jurumiah ge aing mah teu katalar komo alfiah. Eta nu katalar johar maknun ge hese makrifat mah ka Allah. Aing mah geus moal ngaji hikam lah bobahan jadi wali aing. Eta putus asa nu kitu ngaranna. Suul khotimah bahaya banget. Lain kitu. Kuduna dibalikeun ka situ tadi. Sabab ari makrifat ka Allah mah jadi waliullah mah lain darajat amal dohir lain. Loba dosana bodoh ongko, tapi ku Allah rohanina ditutupan tina ngareret ka surah akwan sehingga tajalli we ka Allah tuh cik ari usul ka Allah ta'aluk kana maca kitab teh ieu mah bisa johar maknun tangtu musulna ge tereh oh berarti itu napa jeung naon ta'alluqna wusul mah jeung mujahadatun nafsi rek bodoh rek pinter mun kuat mujahadahna tereh wusulna geus kitu we komo bodoh sanajan pinter lalai mujahadahna hese wusulna lumatak aya jalma beureum pinter ngaji dosana saeutik kulantaran nah nu tadi teh tara mujahadatun hese usulna ka Allah. Matak cek urang aing mah bodoh-bodoh ge nafsu mah moal matak dituturkeun rek dilawan. Geus diniatan. Nu kumaha ngaran nafsu teh? Nafsu teh boga hawa, boga syahwat. Ari hawa karesepna, ari syahwat kahayangna. Nya matak jelema aya kahayang, aya karesep. Resep hayang eta timbul tina nafsu lamun kana perkara nu goreng nafsuna nafsu nu goreng tapi lamun hayang jeung resep kanu alus eta ge nafsu ngan nafsu nu alus seperti mana nafsu mutmainnah nafsu mulhamah eta hayang salat aing besok hayang salat hayang ngaji gitu yang hayang ngaji ge beda-beda Pak. Hayang salat, hayang salat upamana ieu mah nya bisi ieu mah bisi kaalaman Pak. Muga-muga masih kaalaman malah. Nepi ka jam 8 teh tong inget kana lohor hayang salat lohor itu. Hayang nafsu eta teh. Hayang salat lohor teh ngan nafsuna mulhama atau mutmain. Engke lamun dina salat teu pati betah tapi hayang jeung resep kana salat.
ta eta nafsu mulhamah. Lamun can betah mah Pak, hayang salat resep salat, ngan geus betah dina salat. Kumaha betah sih? Tentrem. Mun salat tara mikiran anggeus. Tah eta betah mah gitu deh. Betah aing di masjid, pikiran balik di masjid. Lamun diuk di masjid ingetan hayang balik ka. Eta mah lain betah kitu mah Pak. Tah lamun betah halawat atuh Pak basa. Mun na ibadah aya halawat hayang resep kana ibadah tuluy aya nikmat dina ibadah ta eta nafsu mutmainnah disebut atawa nafsu mardiyah atanapi nafsu rodiyah atanapi nafsu kamilah nu halawat na ibadah timbul hayang jeung resep. Tah kitu lamun hayang kana goreng eta nafsu ammaro atawa law itu asok hayang kana goreng apalagi itu. Nah tapi kurang sok ditahan ngaranna mujahadatul ari karesep ari kahayang mah tong salat gitu tapi duhur datang. Mata sok aya nu leos eta ka masjid teu wudu da can hayang salatna ge Bang. Teu hayang salat aing mah. Nah. Berarti ari teu hayang kana salat teh hayang nyingkahan salat. Cik eta nafsu saya nafsu awal. Tah kitu Pak. Ngaraoskeun hirup mah kitu we ulah jauh-jauh. Ta eta ngamalkeun jeung nafakuran ilmu nu aya dina kitab hikam nu dicatat ku Ibnu atau Ilah. Itu carana. Cicing dur lohor hate hayangmu hayang wah ieu moga-moga paling hanap mulhamah bae dituna mutmainnah. Ari nafsu mutmainnah mah digero ku Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Digerokol be nafsu mutmainnah geura balik ke kami, geura balik kana surga kami. Numatak begitu salat, salat tadabbur labdi tafahum makna langsung makrifat ka Allah dina salat. Eta surga. Geura arasup ka surga kami, surga aya dua, surga maghrib di akhirat, surga ma'rif di dunya. Nu hayang salat resep salat nepi ka makrifat dina salat eta nafsu mutmainnah memang digero ku Allah beugera arasup ka surga kami. Hei geura makrifat ka kami ceuk Allah. Itu gitu. Lamun salat dipigawe makrifat eueuh tapi aya hayang jeung resep kana salat eta nafsu mulhamah. Asok aya urang ngaji hayang tapi dina ngaji teu pati betah. Asok aya hayang salat aing teh. Salat ini, tapi dina salat teu aya makrifat ka Allah. Nah eta nafsu kakara diilhaman ku Allah eta jalma teh rusdu jeung taufik. Can meunang hidayah. Geus meunang hidayah mah tajalli jeung makrifat ka Allah. Nu mata cek Rasul qurratu aini fis shalah. Bungahna hate kami mah dina jero sabab naon ayat tajalli ka Allah. Tajalli ka Allah, nu tak resep oge. Dina tajalli teh aya nikmat. Dina tajalli aya bunga. Ari papanggih jeung kanikmatan bunga teh apa? Bunga bari nikmat. Ari nu bunga jeung anu meunang nikmat bari bunga. Sok kumaha rarayeuna Pak? Marah mai bener mata kali marifat mah marah mai panggih jeung untung marah mai panggih jeung rugi panggih jeung untung marah mai panggih jeung rugi kusut eta kitu mari semarifat Pak. Ari dina salat urang sok aya marah mah atau nepi kusut. Tah gitu. Ngurus marifat jeung tong jauh-jauh lah mikirna nu deukeut we eta.
Mata pantes jalma getol salat mah beuki kasep rupana ge. Lantaran bunga jeung nih jalma loba kanikmatan mah, jalma loba ngasaan kanikmatan awet ngora. Bari marah mai salira. Aya jalma eta mah euy marah mai we adu ngal papanggih. Padahal mah piraku tergering. Piraku tararugi, bener. Da eta mah geus papasangan, rugi untung gering cager moal aya jalma untung terus. Boro-boro urang Rasul ge mun pedah ibadah kudu untung terus, Rasul pangeulana kuduna. Rasul ge aya lapar, sangsara, nyarekan Rasul ge. Tapi marah mai terus Rasul mah. Dicarekan ada teh nyeri. Dicarekan mah ge. Ari bari maripat maka Allah nyeri ya bahasa bener. Lamun aya nyeri dina hiji kajadian hartina urang teh hate teu bisa narima nyeri teh eta ciri teu makrifat ka dina rugi nyeri atuh makrifat teh nyeri jeung teu nyerina rugi saukuran makrifatna ka untung nyaksi sifat jamal rugi nyaksi sifat jalal keur untung tajali keur rugi tajali dohirna rugi hakikatna mah untung sabab tajali bunga nikmat bunga sok kacaritakeun di surga cingpang nikmatna nikmat surga atau raja na surga teh naon cing mawatinul kasih moal aya surga nu leuwih daripada mawatinul kasih surga boga widadari surga boga imah alus surga boga sagala di surga leutik dibandingkeun jeung nyaksi ka Allah di mawatinul kasih di mana lalaki nyaksi ka Allah di mawatinul kasih rupana 70 kali lipat namahan kasep naba matak balik ka surga teu wawuheun pamajikanna tungkul leukeun kunaon nya tungkul wae saha kitu salira teh Kang ya salira aduh piraku cenah Kang saha atuh boro-boro kitu urang 2 lipat teh naik ka kasepanana pangling moal pang komo 70 ya sok 2 sari saking nikmatna jeung bungahna nyaksi ka Allah kana dat Allah di surga rupa jalma naik 70 lipat istri nambahan kagulisan 70 kali lipat pameget 70 kali lipat. Maka di surga mah teu aya ngolotan, teu aya turun ngedrop teu aya. Lamun lalaki geus kasep naik terus kasepna. Moal lain turun, Pak. Tanagana 70 kali lipat sanggeus nyaksi kadat Allah taala di mawatirul kasih. Oh. Atuh urang ge ulah ka jauh-jauh, Pak. Di dunia we heula. Duitna loba, tarapati loba kasusah. Kolot ke juga ngora banyak. Beda jangan loba kasusah. Kusut juga aki-aki. Sok tinggal ya Pak. Jalma seueur hartana, seueur nikmatna, seueur bungahna. Di dunia apa tinggal sok? Kayak jalma eta dedeg pangkat ieu teh tahun 75 tahun padahal mah. Nah, juga 40 tahun ya mah. Baubannya. Sabab loba bunga jeung loba nikmat. Mata kalau yang boga pamajikan awet ngora sina bunga jeung nikmat diruna. Ku basa urang nikmat istri teh kitu. Ku pame urang bunga mata sok. Ada bapak-bapak mah yang boga pamajikan awet ngora gawe disangsara. Dinyeri pugu tuh jika ini ngarakeun. Salah kaprah lah. Jadi ayeuna mah lamun hek bunga ku duit salah cenah da usaha masuk aya maju aya mundur bener. Tapi lamun bunga ku tajalli maka Allah isok. Bunga ku tajalli maka Allah. Jamal lieur ku urusan dunia mah tareh huisan can cekel. Batur mah can huisan malah nu geus huisan hideung deui batur mah. Semprot. Baiklah, ngabungakeun hate supaya nikmat, supaya papanggih jeung kanikmatan, ulah nikmat ku dunia mah lamun aya nikmat sok sakedeung mere nikmatna.
Cek Imam Ali, bisi anjeun resep kana dunia kade sing inget. Sok ninggalkeun atawa ditinggal. Dunia aya keneh urang maot atau urang hirup keneh rugi dagangna beak munjana. Sok ninggalkeun atawa ditinggal jeung sok sakedeung nikmatna teh leres. Sok beli mobil alus narasi ditumpakan kurang. Aduh kakarasa kali ngeunah teh 2 kali 3 kali geus 5 kali mah oh bedana jeung tumpak jojodog sing narsi sing naon lah teu aneh mata sok ditukar-tuker we lain nikmat lain datiahna perkara tapi al jadid ladid walau kal hadid apa nikmatna teh pedah anyar Pak sanajan kawas besi itu inten anger we asa nikmat dia padahal lain pedah datiahna ayeuna nuang opor hayam raos teh satahun jeung opor hayam dahar sok ajar meureun asa jeung batu mah dahar tapi kulantaran bisa minggu manggih opor hayam nikmat lain pedah opor hayamna pedah langka manggihna pedah anyarna eta nikmat teh saeutik ngeureun nikmat sekali 2 kali geus kata pamayah madid dunya li aisin yasiruhu fasaufa li umri an qalilin yalumuha saha anu muji dunya karena aya bungahna engke oge moal lila sok dipoyok ku maneh barang kawin sok panggelisna kolot teh seutik lah nini gitu oh Pak poyok ku manehna keneh teu kusi lila baju dibeli sekian kali dibikeun ka batur kopelah keur maneh aing teu butuh eta dipoyok sebenarnya mah entak dibikeun ke ka batur caeutik nikmatna lu mau leungit mah Allah ari bunga ku Allah mah Allah sok leungitan salagi tajalli ka Allah hate nikmat jeung bunga lain bunga ku pedah boga duit boga da sok leungit Pak ari geus boga duit sok dibelikeun deui apa jadi leungit duit teh pan boga duit 100 juta meuli sawah belikeun duit teh pan leungit ingat deui hayang boga duit itu saeutik Pak meri nikmatna sakedeung tuang sok mencit sapi sapopoe diurus tek tetuang nikmatna sakedeung teh waktu digayam nikmat sup kana tikoro geus kana patuangan nikmat teh ripu sakedeung nikmat teh mata kalau merek bagja ku Allah bunga ku Allah eta hakikat bagja jeung bunga mah sebenarnya mata kamari dijelaskeun ngaran bagja pedah menang ridho Allah ngaran salamet pedah Allah teu bendu ka urang tah kitu geus ulah ngitung untung jeung rugi untung bagja rugi cilaka ulah ngitung eta untung Allah ridho untung dunia akhirat alus dohirna hakikatna alus rugi hakikatna goreng tapi kulantaran Allah ridho bagja hakikatna dina rugi menang ridho sabab bisa sobar kelirungkul nu beda tapi nyata nama na untung na rugi bagja terus eta macam eta ahli marifat mah lamun urang ngahukuman bagja pedah cager sok aya gering wah salah eta mah bagja anu teulana teh lamun urang seuri nyahorek seuri teh nikmat mah datang duit 2 miliar nyaho isuk rek leungit cicok nikmat mah nyahorek leungit motong datang sekali capek ribu Pak sebenarnya mah mata lamun jalma nengan kabungahan jeung kanikmatan kulian Allah alah katipu Pak eta mah bagja jeung bunga nikmat nu sesaat hakikatna lain bagja da hakikat bagja mah bagja nu teu eureun-eureun hakikat bagja mah hakikat bunga mah bunga anu teu diselang ku nalangsa ku susah hakikat salamet anu teu pernah cilaka mata anu moal leungit mah lamun urang salagi dina ridho Allah hakikatna bagja salagi teu Allah teu bendu ka urang hakikatna salah geus diajar ngahukuman hirup urang teh kawas ahli makrifat
hakikat bagja pedah menang ridho Allah, hakikat salamet pedah Allah teu bendu ka urang. Urang untung Allah bendu atawana Allah ridho ka urang. Lamun Allah ridho, Allah teu bendu berarti na untung alus dohirna, hakikatna halus. Tak gitu Pak. Dina gering Allah ridho ka urang. Itu bendu ka urang, gering teh bagja, dohirna goreng, hakikatna halus. Bagja keneh jeung salametna gering. Bahwa tajal mapapangih jeung sabawa kasan, anu diturunkeun 360 penyakit di alam dunia. Wis ngadeg sieun make aji mah segala doa ka ajengan. Salat engko terus balas umum katibaan penyakit. Engkau kudu riweuh teuing Pak. Kabeh nu didamel ku Allah geus tercatat di kode mubrom Allah. Nu moal bisa dirobah jeung moal anu bisa ngarobah. Nu penting 360 penyakit diturunkeun ka dunia. Nu penting mah Gusti abdi salametkeun ngadua we kau. Nu penting salamet jeung bagja. Ari ngaran salamet bisa jadi penyakit nu 360 alamat pikeun urang. Urang teu katibaan atawa tiba ka urang ngan Allah ridho, Allah teu bendu. Salamet keneh jeung bagja dina katibaan penyakit oge. Da eta mah gering jeung cager mah kelir, hejo koneng, nu penting mah dasarna wol Pak. Lamun koneng belacu ari nu hejo wol, tah eta bener beda harga Pak. Nu penting mah urang ulah ningali kana dohirul mau juda. Loloban aduh aing mah cenah euy hirup teh cenah. Cilaka cek awewe teh boga salaki teu pati bisa usaha. Itu jaba gering ongko musibah cenah hirup. Tapi ingat hakikatna menang ridho Allah, hakikatna Allah bendu ka urang teu. Tah kan begitu. Lamun dina teu boga duit bari gering salat ge tarho eta mah bener. Musibah gede eta mah Pak. Tapi lamun bari Allah ridho, tapi lamun Allah taala teu bendu ka urang, salamet jeung bagja dina musibah anu eta teh. Hartina musibah eta mah akibat cilakana saeutik. Nu matak ye ngahukuman bingung teh tah kana dirina dina nalika papangih jeung nu gede arifin mah. Nu matak ceuk arifin bingung mah dikumpul ke kuring na 3 dina salian eta mah lain bingung mun aya ge bingung leutik. Sabab naon? Picilakaeunana akibatna akibat gorengna saeutik. Mana nu akibat gorengna badag mah? Boga iman dicabut deui ku Allah. Tah eta. Boga dosa teu dihampura. Boga amal teu ditarima. Ta eta 3 nu panggedena musibah mah. Musibah dosa teu dihampura. Wah, cilakana badag boga dosa teu dihampura. Hingga gabah neraka teh itu ulah dianggap hanut kuku. Boga ibadah teu ditarima ciso. Musibah badag. Anapun musibah dagang teu maju mah leutik eta mah. Matak ceuk arifin uing mah bingung teh geus cukup dina 3. Nu sejen salian nu 3 mah lain bingung, mun aya bingung ge leutik eta. Mana iman sieun dicabut deui, dosa sieun teu dihampura, ibadah sieun teu ditari. Matak ka sieun nu sejen mah sieun teu untung dagang. Sieun ditinggalkeun ku salaki mun pamai leutik dibandingkeun jeung nu 3. Wa kullu ghammin dunahum shagirun khafifun. Sakur kabingung salian tinu 3 mah leutik hampa. Walahum inkidaun ayatung tungna. Boga musibah naon teu bisa usaha maju. Saeutik we duitna. Musibah budak loba rezeki saeutik. Musibah ngan musibah leutik walahu inkidaun. Aya tungtung nah
ripu teu boga duit loba teh. Tapi ari geus maot mah teu ripu. Aya nu geus maot butuhan duit aya. Aya tungtungna nepi ka maot cilakan. Tapi lamun dicabut iman sangsarana cisok aya tungtungna mah. Di neraka teh hanya-hanya. Naudzubillahi min. Atau itu musibah badag mah, musibah tong duit mah leutik eta mah aya tungtungna. Sok belajar mikir kuasa arifin mah. Jadi mau susah teuing hirup di dunia ini. Aduh. Tulikeun fa idza kanu di mana-mana condong itu si kaum ilan ni'ami kana pirang-pirang nikmat wa hujibu jeung dihalangan itu kaum anil mun ini tinu mere nikmat ukhidu maka disiksa itu kaum. Tingemut bah lamun dipaparin ku Allah tapi Allah teu ngabisakeun syukur karena eta nikmat eta paparin siksa hakikatna. Lah atoh elah aing dibere dunia loba tapi teu bisa nasarukeun di jalan Allah. Teu bisa syukurna ieu teh. Ngaran syukur teh sorful abdi jami amal an amallahu bihi ma khuliqa li ajlihi. Ngagunakeun nikmat dina nu ridoeun ceuk anu mere nikmat. Tah teu bisa ngagunakeun kadinya. Allah mere ka urang anu seueur. Walah berarti siksana seueur. Siksa nu dibikeun ka urang saukuran nikmat nu dibikeun ka urang, Pak. Tak lamun naik krek murag mending luhur mending handap cisok. Lamun pamere nikmat rek dijieun panyiksa mending loba mending saeutik. Masa saeutik, Pak. Tah kitu. Lamun rek tikusruk tumpah motor mending nu alus mending goreng motorna. Ya mau motor 500 cc ngagosna tarik jebur depan terbalik deui. Kalingaran ari kitu mah motor nyawa ya trek tikusruk motorna anu beberek-bekan pae. Gerjet maju jekuk paling dongak tuur Pak. Ieu mah tuh ku Allah dibere bari urang teu bisa syukur atoh belegu geus teu bah sing ingat. Aing aya bodoh hirup ku Allah dibere cager ngaji hoream salat hoream bodoh iya jadi siksa cager tuh. Sakur ka nikmatan nu dibikeun ka jalma nu teu balik ka Allah tina sabab eta nikmat eta hakikatna nikmat teh baliat panyiksa ti Allah mending tong loba teuing lah. Ari kira-kira teu bisa syukur malah mending saeutik we jadi siksa lagi leutik meureun. Matak bahasa pun bapa mah ya pamere ti Allah nu teu digunakeun di jalan Allah sing inget ku Allah dijadikeun suluh neraka keur ngaduruk anjeun geus sakitu. Lamun loba pamerena loba suluhna kurungna ge lillah berbah. Itu Pak. Matak aya jalma nu fakir sangsara teu pati bisa ibadahna. Geus saeutik pamerena oge nya. Asup ka ditu. Lamun bisa sobar matilah kasangsaranana katutupan malah mah dosana we. Tabari di dunia menghitung tuh asa gagah pan. Kiai majar cenah mun takwa aya rezeki maun. Aing salat ge tarat tempo duit aing. Tapi balas bodoh eta teh bah. Profesor teh otakna. Ari hatena mah jahiliyah teh bah. Bodoh jahlun disebutkeun teh. Nama besar TK artinya. Di sekolah nama Dr. SH MBA Profesor otaknya hukul Profesor teh itu hati nama naon Pak penyawana naon Pak apa cacarakan hungkul siapa lain mentak loba nu ahli-ahli anu palinter dina otakna profesor doktor nanyakeun ilmu makrifat teu paham dina masalah urusan nangtukeun hirup mah aya doktor SH MBA nanyakeun misal hirup ajengan eueuh ilmu nu kieu mah di sekolah teu mah teu bisa nangtukeun hirup teu kudu kumaha sakaparan-paran
neangan nikmat jeung naon tadi teh? Nikmat pan jeung naon deui tadi? Jeung bunga. Tah, neangan nikmat jeung bunga, berembong neangan ilmu. Wis boga ilmu, berembong neangan jabatan. Teu kapanggih keneh bunga jeung nikmat. Alah, aing boga jabatan anu sieun ku atasan. Bunga teh boro-boro. Aduh, budak degreg. Jarekan ka staf oge. Sing bener sia digawe, aing nu ripuh mah situ nya. Itu. Lu kita jadi pangluhurna orang jalan nomor 1. Salah mah anger, ku rakyat dihujat deh, ripuh di. Aya cing bunga jeung nikmat. Malaya dina tajalli ka Allah bunga jeung nikmat. Qurratu aini fi shalah. Salat we bunga wah. Boga mobil 300 dibandingkeun jeung bunga na hate tajalli ka Allah na salat. Eta meleutik nu itu. Bunga keneh tajalli jeung marifat ka Allah na salat. Tah batur bener ka kitu, Bang. Mata singa. Fa idza rokanu ila ni'ami wa hujibu anil mun'im uhidu. Diberi nikmat ku Allah kalah condongna kana nikmat urang. Henteu iqbalu sirri alal mujib. Teu nyang hareup kanu mere ni. Disuguhan teh cai, kana cai we belum. Anu nubuhanna teh direret. Cisok mah. Usul adab begitu kira-kira. Diberi nikmat ku aing kalah melong kana nikmat. Pas diberi duit lain mikiran kudu kumaha cara syukurna, tapi mikiran hayang naon aing teh sok. Jadi dipake sarana pikeun nyumponan ka hayang nafsu eta. Kulantaran teu paham tadi mah atoh tak gitu. Wa hujibu anil mun'im uhidu disiksa. Kau mun diberi nikmat ku Allah, tuluy manehna teh syukur, hakikatna mah diberi nikmat teh eta teh disiksa. Dohirna alus, hakikatna goreng. Aya nu dohirna goreng, hakikatna alus. Tigumrag dikosewad kana dosa, ngan Allah ngabisakeun tobat. Waktu tobat tajalli kana jalal Allah. Tina sabab dosa naik derajatna nepi ka makom usul ka Allah taala. Aya nu usul tina salat, aya nu usul tina dosa. Ceuk Allah aing bisa ngajadikeun mahbub aing tina taat atau tina maksiat, tina baliat, tina nikmat. Aya nu tina beunghar jadi waliullah, aya nu tina sabab fakir jadi waliullah, aya nu tina sabab loba ibadahna jadi waliullah, aya nu sabab loba kapitnahna tiba kana dosa. Kosewa deui ngan ku Allah dibisakeun tobat. Usul ka Allah tina sabab tobat. Matak jalan balik ka Allah diurang teh dina setiap waktu aya nu muka. Rek di mana urang? Mun urang keur waktu meunang nikmat jeung taat, maka lawang balik ka Allah teh syuhudul minnah jeung syukur. Lamun urang keur meunang baliat jeung tiba kana maksiat, jalan balik ka Allah liwat pintu tobat jeung liwat pintu sabar. Jadi disebutna babullah. Jalma nu rek disalametkeun ku Allah, dibukakeun ku Allah kana lawang Allah nu muka dina setiap saatna, Pak. Menang baliat sobar, taroki jeung suluk tina sobar nepi ka jadi kekasih Allah. Tigumrag kana dosa, tobat buru-buru tina sabab tobat nepi ka jadi kekasih Allah. Tina sabab beunghar nya syukur ka Allah. Tina sabab loba salatna syuhudul minnah. Pak, sanajan menang nikmat Allah temukakeun babullah dina nikmat mah moal bisa syukur. Di mana teu bisa syukur hakikatna si la ajidannakum lamun syukur wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siksa karena nikmat. Nu penting mah urang kudu terang jalan balik ka Allah.
Jadi jalma beunghar sok sing jadi kakasih Allah tina sawa beunghar liwat pintu syukur. Keur ente mah ulah neangan pintu sobat ulah. Lamun anjeun teu dipasihan baliat mah ku Allah. Nalika urang hirup di papari nikmat, buru-buru hate balik ka Allah liwat pintu syukur. Nalika urang meunang baliat, buru-buru liwat ka Allah liwat pintu sabar. Di mana nalika urang taat, balik ka Allah liwat pintu syuhudul minnah. Dina nalika maksiat, balik ka Allah liwat pintu tobat. Eta nu opat lawang Allah muka salawasna. Pikeun terang mah eta babullah disebutna. Maka aya anu jadi kakasih Allah nu beunghar, nu fakir, nu pinter, nu loba ibadahna, kadang-kadang nu loba dosana ge nepi ka bisa jadi kakasih Allah sabab ku Allah dibalikeun ka Allah kitu Pak. Untuk keduri Pak. Ai ulah-ulahnya sali diri. Aing teh sudah teu boga duit, trek ngaji ge jadi eueuh ongkosna. Jika eueuh lawang balik ka Allah tidak fakir. Jika eueuh kade Pak ulah salah. Atuh aing mah ieu teh dibere gering wae jadi hese rek ngaji jeung kos jeung batur teh. Jika eueuh lawang balik aya padahal. Lamun jadi zaman menang musibat liwat pintu sabar balik ka Allah. Lamun menang nikmat liwat pintu syukur, lamun taat liwat pintu syuhudul minnah, lamun maksiat liwat pintu tobat. Kabeh ge bisa jadi kakasih Allah Taala. Sabenerna mah ngan ieu mah teu terang lawan balik ka Allahna. Kuduna tah kewajiban guru teh nuduhkeun lawang balik ka Allah dina anu keur karanapan hirup ku urang. Jadi naon? Jadi konglomerat. Sabab beunghar ente sing bisa hasil ibadah husul ka Allah. Liwat pintu syukur. Kuduna kitu. Maka Pak lamun anu teu paham, sorogeun ku urang. Ulah dipikiran sorangan, ari teu kapikir mah. Lamun masalah geus teu kapikir ku sorangan, ulah pikiran wae jadi puyeng. Bolah kusut di pikiran. Sorogeun, ada sorogan teh ulah kitab hungkul kajengan teh. Sorogeun. Mantap sok aya reuni di pesantren Padang. Eta teh sarosna mah saling mengingatkan. Ceuk guru aing hayang papanggih jeung murid. Nu baheula bodoh di papatahan kuring sanu apal, ayeuna mah geus pinter batan kuring. Butuh kana ilmu nu aya di murid jeung kana duana. Ceuk murid, guru abdi teh leutik-leutik ge disebut ajengan. Kiai cuk batur mah malama, tapi sanajan nya ge abdi pinter. Asana bejana ari tak-tak miheulaan sirah malur. Nu matak sakua pinterna abdi. Dina ilmu dohir abdi bisa lebih pinter daripada guru. Lebah usul jeung makrifat macam puguh lebih daripada guru. Butuh kana doa guru jeung kana petunjuk guru. Hitung-hitung Muad bin Jabal sabada jadi gubernur dilantik beres datang ke Kanjeng Rasul minta fatwa. Ya Rasulullah, abdi geus dilantik jadi gubernur. Kudu kumaha abdi hirup sanggeus jadi gubernur, sangkan abdi salamet dunya akhirat. Nuhunkeun fatwa ti salira. Rasul sasauran, tilu Muad laksanakeun ku ente. Salamet ente doa dunya akhirat jadi gubernur. Naon? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwa ka Allah salawasna anjeun, keur bunga, keur susah, keur fakir, keur beunghar. Di mana wae kumaha wae tingkah anjeun takwa ka Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Mun anjeun migawe goreng geuwat tuturkeun ku pagawean nu alus. Aing teh nyeun salah baheula teh sekian. Nyieun alus nu leuwih hade, anu leuwih loba tah kitu. Nu katilu ceuk Rasul, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukeun manusia kabeh kumaneh ku budi pekerti nu alus. Salamet maneh dunia akhirat. Nah, da sebenarnya mau orang ge hayang salamet pinter ieu. Salamet teu panggih jeung bendu Allah, bagja sabab menang ridho. Ulah dihukuman ku pedah loba duit, cager jeung
Kupirah naon gede wibawa ulah nyebut bagja teh didinya salah lain ahli makrifat nu hukuman bagja gitu mah abna dunya mah ngitung bagja teh awak cager duit loba wibawa gede tah eta sakitu ari ahli Allah malin eta rek cager rek gering rek beungah rek pakir asal Allah ridho jeung teu bendu ka kuring salamet jeung bagja tun di akhirat cukup sakitu. Kumaha deui eta ahli makrifat Pak. Wakila wallahu a'lam bishawab. Seperempat jam deui.